cek urang mah da moal lila atuh. Naon euy? Tingalikeun sok cirian ku ente. Euy cing coba naon euy? Naon sababna? Naon tah? Cinta hedon. Ulah, kumaha euy cinta hedon teh? Cinta ku kayaan, cinta ku harta banda ku duit. Mau balik ge pokona mah. Moal lila pek cirian. Nu bener euy. Aslina eta teh euy. Sakedeung digerungkad anjir. Heeh, tempo lah tempo. Pancidon cenah hubungan geus lila tapi naha ayeuna karasa beda. Bejana cidon ulin jeung lalaki loba pisan duitna pedah anak bandar doma. Alasan ceuk manehna dijodohkeun babana padahal mah ditipu serab ku harta banda. Cinta hedon ngaranna jodoh bisa dipaksa. Cidon mah daek wae teuing naon nu dirasa. Ya pada jam, ada moal lila. Cek aing oge. Puas karasa. Karasa ayeuna cidon teh sangsara gara-gara kawin jeung si eta. Matakna cinta bangsok nempo duit ngarah jadi kahiji lain jadi nuka opat. Karasa ayeuna anjeunna sangsara gara-gara kawin jeung si eta. Mantak cinta tong sok nempo duit ngarah jadi kahiji lain jadi nuka opat. Alasan cek manehna dijodohkeun bapana padahal mah ditipu serap ku harta banda. Cinta hedon ngaranna jodoh bisa dipaksa, jodoh bisa dipaksa. Anjeun mah daek wae teuing naon anu dirasa, dirasa, dirasa.